bade kabumi ririn bade aman. Nah, ada teh aya tadi ngaleos. Kamana? Duh, ada jeung si Dede anu ageng gini. Oh, iya teh Neng Sniper. Neng Jennifer. Gini. Atuh atas we jeung abi yuk, amangna yuk. Panta aya diri-dirina mah. Urang amang we yuk ka mana yuk. Urang ngadu bandring jeung abi jeung ngadu gesek atuh yuk. Urang amang jeung abi. Kemana itu? Teuing lompat, ini si teteh bule, bah geulis anjing si tetehna. Ya, udah yang sampeukeun. Atawa dek kasih hancip heula. Geus kasih piteng heula jeung kasih hancip emang. Kan bejakeun? Heeh, bejakeun si leto bobogohan gitu. Heeh, ya tuh. Ini urang ieu mending mungkin teh. Anu lupa dari mana terang tuh? Oh. Lupa dari mana dari Pak Iri. Dari Betawi. Betawi. Lupa dari mana dari Betawi. Pak bawa apa? Bawa si Sopi. Neng Sofi. Saha tuh? Lemari. Oh, lemari. Pak bawa apa? Bawa lemari. Pak kuncinya mana? Ambil di mana ada tanya kursi nage di nage. Kunci ya mah nyebut kunci da kursi. Nya ada tanya kursina tuh di mana? Bumi. Bumi saha? Di bumi ageng. Ka bumi nih. Ayo tak. Ayo kemana emang? Ayo tuh pada kulin teh ya. Ulin naon emang? Heuh ulin. Orang mau ulin jeung mana mau jadi dek nyokot kursi jeung si nengnya. Balaga semua. Kan geus janji ongkorek ulin hanas urang nyampeurkeun neangan. Dek duaan ulina. Ayo atuh bisa bade amun mah. Henteu neng. Mending duaan we hayu ieuna antep si eta mah hayu. Balaga omong suku baturan anyar. Iya, aku gitu. Awas mun hayang ulin jeung aing. Pasok mentaan si eta mah neng hayu we. Amang duaan. Kemana maneh? Hah? Kemana? Oh tadina ulin jeung seleto. Katanya ke jeung batu. Dan nyeri hate. Balaga tuh. Tadi ge urang jeung sieu teu diajak ulin, Urang teh langsung nyeri hate. Urang di geroan suran teh tau kemana? Papa langsung buka. Oh, bari lompat emang tuh. Nyeri hati. Tuh, kawan. Mending jeung sakit ulina. Urang beudan si leto. Ayo tong dibawa ulin deui ayeuna mah. Ieu tuh balaga tuh. Yuk. Mana tuh? Tadi tuh. Yuk. Tadi tuh. Kela. Hah? Hah, ditungguan. Tak. Balaga. Oh itu. Naon mana yang nutur wae? Mane balaga ngomong jeung si teteh geulis. Cali deui lah. Gitu. Ayo siap.
Neng jempe tong hitutnya. Nuturkeun wae itu mah. Emang saha itu teh? Ah, eta mah batur eta mah antep we. Garalak itu mah Neng. Jempe we nengnya. Antep. Aduh, nah, kemana nih? Aduh, nih. Aduh. Nah, mana nunutur wae? Oh, kaera nunutur wae. Tuing, orang teh nutur mana orang mau keur ucingan do. Nya keur ucingan rumah. Manehna we balaga. Sambong boga teteh geulis. Gitu mana ngomong tadi bawa ulin ya. Ayo na ya, antep ah. Balaga. Cep. Naon? Si Leto somong geura euy. Ngomong kumaha? Oh balaga, Medan jeung Kayak si sniper. Sniper. oh si teteh gelis nih mana? Baulin. Ah, pokokna mah Tuh nanya-nanya acan yang hafal mana? Bukan baturan anyar. Baiklah. Kurang opatan na ulina yuk, kurang ngocing senang teh. Tong lami. Neng, nah neng jeung ulin jeung nu kitu. Tah ulin jeung nu kitu neng. Si eta teh galak. Coba banger budakna teh. Sok mama teh benar. Aku budak eta malahan mah ngintip tah budak eta teh. Tip nu mani. Tau gak? Ulin jeung nu kitu neng. Tah ulin jeung budak banger kitu. Si kacacana. Geus, ning mah cicing di bumi. Tong ka mamana cicing we. Geus raping euy. hiji atuh mah jeung meledogna kan. Yang pojok. Ah, atuh. Balik kerjana ieu san. aja nama hiji mana? Hiji maneh ka. Ieu kerjana. Kumaha ieu hese? Atuh yang tarema kieu tah tubuhkeun tah. Ieu pangarungna ieu. Hiji, sok bae ditu teh. Itu mah dieu atuh. Berarti banglah. Oh, ngajak ka heula di mana di dulu. Atuh Jadian deui awas. Sanu ngajagana urang tuh anjing mah. Hilap apa? Waduh, mana muncul? Udangan, mana hot? Mana jaga di dieu? Urang enggak? Oh, siapa bodoh kan? Oh, bus urang. Urang ngajak kali? Urang. Mana hot? Ah, mana hot? Bapak di situ. Iya, balik jadi kemana? Ngumpet kemana? Saan beunang? Beunang we. Ya lu ulin euy. Itu. Bung teuing. Keheula. Ah. Antep tuh ah. Naon? Naon? Lah hampura temen euy. Urang hilap meureun euy.
da manehna tadi di raguan heuweuh atuh jadi ulin aja si Neng. Ampura atuh meni. Ada nyeri hati. Tadi nyari hati dan dibawa di berita ke orang Gitu. dan nanya acan Kegilaan cinta, kegilaan kabogong si Nengnya. nyari hati Boga babaturan anyar mana teh jadi paraho ka urang. Urang teh tiba heula jeung mani. Saha si Neng naon dengan? Si Neng seniper. Nah, eta seniper. Bae da orangnya resep da geulis, nya. Atuh ampura atuh da urang mah lain pedah ku geulisna lain kunaon nya urang mah yang ulin we jeung si Neng atuh. Si Nengna pedah bawa kursi. Mum urang nyari hate mana menaon susahna ka urang tempo senang jeung batur. Kela ari si itu teh si Leton butuh kursi jeung naon? yang naon mana kursi Ulin Berapa kursi urang ulin jeung si itu teh. Jeung Kalau kurang keboga itu dah henteu. Nya. Oh, sudah yang diuk we dina kursi maneh atuh. Kudu jeung keur naon? Tong pedah si Neng seniper boga kursi heuh sampe ka poho ka arurang. Padahal mah anjir maneh teh tong kitu urang teh tiba heula ulin teh jeung maneh. Temen mah sombong atuh euy. Tapi kan bae katang da sombong mah sifat jelema. Dan pada jelema ge pasti bakal fungsi sombong, fungsi bager. Itunya. Jelema mah boga dua sifat. Aya sifat alus jeung sifat goreng. Ngan di mana maneh keur aya dina sifat goreng, tah maneh di dinya kudu sabar. Tapi maneh di dinya henteu sabar sampai ka baeud ka arurang atuh. Nepi ka pohokeun. Nah, hanya Sok. Dah ada mah ku bahasa goreng ku minyak. Pun bae ai dieu mah Emang mau ulin deui urang mah. oh bae lah. Pacantel lah, bae Isuk ke pacantel lah. Isuk. Ayeuna mah hujan urang balik heula. Isuk mah ulin deui we jeung urang. Daena film nage geussan. Ulah wakan nuturkeun.